warahmatullahi wabarakatuh. Mun di jilbab ulah poho di jalan. Mun ngajawab kudu kompak sadayana eta kudu kompak sada. Geuning aya marimar di dieu. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun di jilbab ulah bari daharna semak, mun ngajawab eta ulah bari ambok ulah bari ambok tuh sekali dia tuh suka nabi subuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab atuh marimar tuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bi rububiyyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Katingali jelema para raditna teh kakuping jenengan Kangjeng Nabi Muhammad ngabetok pupurieun ngiludunan henteu ieu tuh nenen menang dari ustaz mah disepuhan nenen jadi saya herang. Terangan lamun kakuping jenengan Kangjeng Nabi Muhammad ku cepil kakuping jelas urang teh kudu nuturkeun ku sallallahu alaihi wasallam. Lamun jempe wae maka eta teh dicap tarangna teh jadi jelema nu ngopetna jelema pang pedit-peditna keken mengkene buntut sia eta mah ngararateul mane kelah. Ampun aing mah tara manggung digana teh halam ge diajakan lah ke mun ingat. Ulah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhal hadiruna ittaqullaha fi sirri wal alaniyah fa innahu mabda'u kulli sa'adah. Mudah-mudahan sing panjang yuswa sing barokah. Dan teu di mana nu pahlawan penyelamat bangsa teh ibu-ibu. Bener asli. Ngaji di mana-mana ibu-ibu anu pinuhna teh. Bener. Senenan ibu-ibu salasaan. Di Bangemo. Nah jeung seudi. Di ditu ieu bari Cileunyi aya di dieu mah panu nyontohanana deui. Geus ganti urangnya ieu lain Bang Emok Bang Sila urang jiga teh. Alhamdulillah urang sadayana dina wengi ayeuna teh patepung lawung batebang wajah-wajah bersama-sama dalam rangka memperingati maulidna Nabi nu paling istimewa jalmi nupang hadena contohun sarerea nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah penting peremot kira coba sabab Kangjeng Nabi mah jalmi istimewa tuturkeun sarerea tuturkeun sarerea lamun urang hayang manggih ka bungah ti dunya nepi ka akhirat carana hiji tuturkeun we akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarah hirup teh hirup teh aing mah geus tunuh ieu canahar tinggalna teh barokah hoyong naon cenah mah naon bere jajan heula mah ngadah ieu riweuh lah sia teh mah Batak memeh ngaji teh kopok-kopok heula boga incut jadi mau ngaganggu keur ngaji teh riweuh sia teh mah. Sok we dina goa juga teh dina TV unggul ngaji aya iklan di dieu ya aya tuh. Budak pengen jajan ka indung nanti kali kan
vitamin deh ya Anton mereka mana dia tuh mana Anton punten heula atau di punten tuhnya kita sirah ibu-ibu diliwatan di mana tak iya di budak sah di padadang kopiahnya yang soal padadang ayam bisa lihat kita dari ompong rek pegek rek gitu rek kumake ada budak uramanya kabudaknya oh ngomong sebenar-benar kayak kabudak mapan lebih genggang ngilu dina gila lewe itu kan kabudak kita teh kita yang kering-keringannya bari dikira-kira takting ningkat tuh kita teh di lada di menang di kuning di hayam saking punya anak kapung-kapung mapan nabikeun ka bibikoan nabi ka poho anak saha teh geningnya barang dikitu teh pertanyaan urang hamet langsung kanaba teu alif heula kita kemana mana Catherine atuh geser dong gue sojo aisuri teh ulah bareng kayak bentak usah saha deui atuh riweuh bentak teh kieu aya deui eta musuri bari salangat mau laleur asup riweuh teh kayak ngompol tinggal lihat tuh amun di kamari mah kieu suri biasana lamun seurik kieu mah dikodoan ayeuna mah ditahan kayak datang ka imam begitu mas kurang sarerea teh di dieu mudah-mudahan sadayana ieu urang mana deui wae jajan baso tahu jadi badau ieu tah sok guru atau enjal atau ini gelis teh dicirian kasih Angel si Catherine bolak balik wah marimar tinggal dicicing waasna eta ngaran Catherine ngaran Angel eta kebayang lamun geus kolotna rek ka mana bade ka Ma Angel ada tenah kan gitu bener ge bade ka Catherine balik deui urang sadayana ngadiung di dieu teh dina niat dina naraga muludan maulidan maulud bener maulid jawab atuh cok maulud betul badinya we lah pokona rame pokona mah penting mah ibu mah pokona mah latihan we minum ben kepret we keun bae tong udunan ge nu penting mah 5 lagu we eceung mah heuh kana diturkeun si akang we tadi pangresa ku lanceuk da bongana beut ngabahas qosidah abi ge ngilu we qosidah ting tatang mati tatang mati tatang titung bapak tunting tung ya aja nanti ge baheula pan subuh nanti dia geningan kiri kanan eta suku urang sampai suka hili abdi kieu-kieu teh memeh jadi penceramah baheula kan pemain qosidah heula kabeneran bagian bas ka 3 mata boga ka keheul teh beunah tung kayak kamana ratna tuh balik ke budak dong tiung nyengsol ingat kene nanti main qosidah pan gimana nyar kene hadroh mah nyar kene da baheula mah tagoni disebutkeun teh bahkan baheula mana atuh disebutkeun geningan emeh geun jeringan aya deui aya kene
baheula mana atuh maradat teh da lagu lagi ingat kene atuh abdi mah da takoran teh anggar kan cek si akangeun gadi ti lagu kahiji nepi ka lagu 10 teh eta we takoran teh da lagu lagi ingat kene atuh santri mawadodo do lewat ninca waduh duka waduh kesahan keneh pisan apa lebih gaya lagi aing mah mana nih? Itu naon nih kamu di mana ya? Astagfirullahaladzim. Nah kok mana mau balik muka hiji ke orang ya? Bak kiruan edan. Ayo nak gitu. Balik deh. Mudah-mudahan orang sadayana sing baro. Darios mah. Era tadi geus dibere duit ku ajengan ieu. Sing baro. Barokah seberapa huruf? Hitung barokah seberapa huruf? Dia tuh mau sedih ya, tuh mikiran mantan gede. Barokah seberapa barokah? 7 nungka hiji. Hah? Nu hiji ba rek kumaha? Abi mah sok inget ke jah gitu teh. Alif B T C J H H. Ya oke nyebut alif bete gitu teh. Pada bahula mah kitu pan teu ikra baheula beja barba sin jersey aja bari bapak sia kan temalan kuy nu teh ngaji mah ka dieu ka mama nim jabar mah teh jabar sin jersey aja bari mata sia jadi tungtung mah teh ngaji teh dipake nyindiran minum bapak nu penting mah sing barokah turunna teh ya 7 nu ka hiji babe atuh sebele nu ka hiji berarti nu di dieu jeung nu di ditu pasea wae nu ka hiji bebas nah ieu beuki we mah be nu ka hiji be artina teh balagur kana ibadah eta balagur kalau ngarep barokah lamun hirup cara ibadah kudu balagur karena ibadah hoyong barokah tiba nih Pak Ustaz mugi-mugi sing barokah ibadah cara jadi barokah teh baik nanti kudu balagur karena ibadah usum sholat eta usum ngaji usum puasa usum haji henteu datar lagi henteu da memeh beunghar lagi ngaduaan lagi hayang nambahan kontrak Gusti lain hayang haji nya cik rukun Islam sabariji nomor kalima haji geus ibit encan berarti encan umat Islam lagi ada urang maneh atuh da disebut miskin urang dari PKH hayang kabagean nya soklah ngakulah soklah jadi rata-rata di urang Sunda wawusa teh KRT jeung KRW ari usum aya bansos we batur KRT teh jeung KRW teh kitu Pak RT gitu kira-kira ieu mah sok diomongkeun geuning RT jeung RW teh goblok RT eta mah dulurna we urang si RW sarwana deui ari aing cenah ieu kitu aya lah abdi ge da aya lah da tiungna teh nyengsol lah aya tong dibanarkeun ieu dari kapangi ya cok lu Cemariam mereka mana dia kaucina di luhur Cemariam aya Pak RT aya Pak RW aya ganjaranna gede jadi RT jadi RW teh gaji teh sabaraha bahkan eueuh gajihan tapi diomongkeun ku sararea batak tinggali Bapak RT Bapak RW barakung sok masalah korban perasaan ya jadi ustadona mah tinggal dipahili jeung pamajikan uleuh tinggal itu gitu mudah-mudahan Bapak RT Bapak RW sukses dunia akhirat cukup amin guru bager sia ieu RT RW dieu balager karena ibadah hayang barokah teh kudu balager karena ibadah jadi tong kudu ditip semua dihayoh we kudu diulam heula diweung gimana di Cileunyi ulam ka bapak-bapak ngaji nyieun orangan 100 dan udah datang ke tiluan ya aki-aki hunggul hidinya di suku urang hiji batuk wae ya
anu hiji napas nanti ke Senin Kemis, anu dua cicing nanti di juru jeung di juru nu hiji we dina tihang yang saya we kieu geus kitu teh kompak make bacaan anu sarua jurusna teh bismikallahumma wa bismika atuh urang teh mapagahan karpet eta untung di dieu mah ibu-ibu alhamdulillah madrasah di nanti ku ibu-ibu alhamdulillah ngan saimbang menang ibu-ibu mah da kejona ge atuh da tereh beak nanti ku ibu-ibu mah coba nungan tinggalikeun pengajian di mana-mana ibu-ibu taralat mawakan yang naon fungsina sok coba pikir lol jeruk tewah gitu nya aya apel teu nyaho teh Bapak Ustad teh menang naon pajar teh barokah cenah kage putu tewah lalap da kitu tadi agehan Ustad di ditu tong nyari hate di ditu di bojong menge jadi hayang barokah mah kudu balageun kana ibadah tinggalikeun heula ka dieu bageul teh opat tingkatan hiji sakho naon cenah sakho itu sakho sin susan sanisasna susauna susaina geus clear lah kayaknya sakho teh kieu sakho mah bila mana dipenta langsung merek kita sakho aya nu leuwih alus tidinya kirom naon cenah kirom jan jud heula hiji sakho dua jud ari jud mah teu kudu dipenta lamun sakho kudu dipenta heula karek merek yo ibadah teh nu balageurkeun kadinya yo bandungan urang sedih kadinya acan hayang menang barokah teh jadi sepangkat nu bageur teh hiji sakho kudu dipenta heula teh dipenta mah tara merek ari nu sakho mah bila mana dipenta osok mere aya deui jud mah leuwih bager teh mah kumaha bageurna teh teu kudu dipenta sok diasongkeun jeung loketna jiga papana budak baheula geuning ngolok ka mana atuh mana kita beri dituntun oh punten tadi waktu ada lalu juga teman kan cari ya Allah saroleh alhamdulillah udah bikin hilang tuh jadi tukang nukio teh hubul pisan ngomong geus nyari hate mah teu kabagian duit teu ngudut wah nyari hate teu jadi nukio mah wah datang berupang heulana balik pang paneurina gitu daging beakeun nah ibu Cik Maria itu mah orang bahas gak gabi teh asli aduh makanya tadi teh ngebahas RT ya ayo siang teh dilaporkan ke RT tapi teh deui alhamdulillah hatur coba diannya hiji saho dua jud katilu kirom ari kirom mah merekna teh memang teu kudu dipentah heula bahkan eta mah leuwih teu kudu kapesti merekna teh barang merekna teh panolobana daek teh barang merek lamun bestina lamun sakelompokna lamun seragam diungna ping-ping hungkul diukna teh bajuna ping-ping hungkul malah mah di nabi aya nu ibu-ibu nu pikeun ka pulung teh dek ngaji deui kunaon da dipeletetan ku ibu ustadahna yang ping gitu aya nu pengajian di mana-mana pakai seragam Pak da karunya nu teu kabari seragam mah dan bebeja ka salakina lain dipangolikeun kalau dicarekan ceuk aing ge tong ngaji cenah kitu aduh sedih ibu-ibu ngaji deui jeung didilakan untuk kebeuli teh atuh moal deui ngaji hiji saho dua jud tilu kirom tanu kirom mah geus teu ningali sak kelompokna jeung henteu tah kitu bahkan maksudna nu sagengna pan urang mah sok ieu maneh geus kaundangan can saha ceuk entin teu hayang urang ge basa nyunatan teu datang si eta mah kan kitu urang mah nya yo marah kareh yo nu terakhir aya nu disebut ihsan ieu nu bageur ieu nu bageur kana ibadah ihsan ari ihsan mah mentingkeun kemaslahatan umat keun bae manehna teu boga ge manehna ge sarua bereun tapi mentingkeun sedekah pan urang mah lain boro-boro sedekah cenah urang eueuh nu mere ari nu imanna geus tebal mah budak susuan heula wah
sia curi ayo cu uci eta diangkat itu kan itu kan kahula kan itu ulang ya kan nyari dina angkot sok ieu geuning budak meweh teh kodok burial dina angkot teh dia mah ulah angkat teh ka ditu tumput jep geus eueuh abis bawa sedih ya itu gerak cicing bayar kah 60 itu sama sih disuruh ngege lu kaopat isar mah mentingkeun batur kajeun teh teuing dirina ge sarua kurang eta isar eta salah satu opat tinu opat tingkatan nu balageun gana balikan deui urang sadaya hoyong kenging barokah hoyong barokah teh sabarnya hurufna cek tadi 7 kahiji B singkatan tina balageun kana eta balageun nu kadua A nu kadua A naon A teh singkatan tina asak dina ilmu naon cenah jadi kudu daek ngaji osok ngaos di dieu tara osok ngaos tara osok aya yang berkat beda bener da katingali nu sok ngaji jeung nu tara mah ari nu ngaji mah hirupna teh pinuh ku nikmat gitu lamun balik mawa barokah kana berkat mesit beda jeung jalma nu tara daek ngaji otakna bakal pakusut bibirna bakal cemberut tunggal poe minang hilap ka Gusti Allah lain hitut hitut wae jadi judulna malamun hayang barokah kudu getol ngaos hayang barokah kudu getol ngaji ngaos sami kene Ustad eta jas menisai sabaraha pangaos Ustad eta kopea menisai sabaraha pangaji jeung pangaos teh sami ke jadi hakikatna mah jalma nu beunghar nu sakimit ka pangajian teh ka mana jalan ka Jogja ka ditu ka Paliwetan kemana jalan ke surga kaditu kapangaosan kaditu ini geuning sinean hungkul alhamdulillah tah gitu coba dia yong bari sorang makan nganitip sholawatan nu lalaunan sallallahu ala Muhammad ulah nu lagam nu gancong ya warok teh ya warok teh tuh warok teh nyangsang dina tenteng batu teukeun bae ka mana we ngaji mah urang mah kumaha ngamimitian ngacapruk nya ngilu da kudu berjamaah hirup nu kahiji be balager kana ibadah nu kadua A sing asak dina ilmu jadi kudu daek ngaji baru ngaji cenah ustaz mah bubar poho cenah tadi teh begitu bubar poho katakan dina makananana sing sehat 4 sehat 5 sempurna komo susu mah ieu mata pinter mata semangat asli loba cerdas teh kunaon susu mata pila mana urang salaki urang hoream ngaji kedua ngaji guru-guru beres syukur ka Gusti Allah dina rupa-rupa nikmat beres susu aku mah genyong lain ngaji mana we hirup ka beres susu setan mana ka mana tuh eha kurma hoream ngaji biasa kan susu kemana hirup teh tong susah susu di barina oge sing sopan bahasa nama susu naon kanenen kan kade diterapkeun punten aja naon meser kopi nenen moal dere enak di mana aja terus alhamdulillah terus dibanyur masalah salawatan heula bareng kabeh yo mana vokalisna mana
kok kalis na gini kalau kasilih gitu kuning sok sultan atuh ini kaset ki aduh ya Allah muncul rasa ya Allah geus boga calon aja aduh wah manggih bener pangkasetna sebenarnya kakara ki seumur hidup ningali vokalis kaset kieu tuh subhanallah ayo bro ma'asalam fi amani syekhana Allahu rabbirhamhu rabbiruhina ya rabbana ma'asalam fi amani syekhana Allahu rabbirhamhu rabbiruhina ya rabbana ya mudah-mudahan orang sadayana singkenging barokah teh hurufna teh aya hurufna teh aya seperti ieu namedu berarti 5 deui muka hiji be artina teh palagur palagur kana ibadah muka 2a sing asaktina ilmu berarti kudu daengan cek Imam Ghazali lamun 3 poe teu kararapan hate ku ilmu mangka teuas hatena mata kudu getol ngaji ari abdi ge baheula ngaji mimiti ngejah dar kana narabas make tajwid beda deui guruna dar kana ngahaleuang kana aya bayati aya sofa aya ros aya hawa an hawan hijab sikah beda deui guruna
malah mapan dilatih baheula teh manungkul dina bisitan dibaledokeun Mang Udin kawarung mayar sabun diajaran di bahulang haluang malah mendingan naon teh mendingan huruf teh naon disebutna teh geuningan bu bambai babna bu bauna bu baina bu buna bu bina mabiban babiba aba abi abu ubi aba abu ibi aba abu apaleuh deui seragam alus teh kacau lah riwe lah jadi si asak dina R berarti kudu getol ngaji lanjut tuh katilu R naon cenah naon R teh rancage kana gawe rancage kana berarti kudu dae kade ayeuna mauludan usum bubar der weh hutah di mana-mana ai tampil pangheulana usum sasapu eueuh usum ngombah wadah eueuh mah menang barokah teh hirup teh barokah mah kudu dae barokah rancage kana gawe dimimiti neangan kudunana dan sebagainya nepi ka sasapuna eta barokah lain ieu mah lulus jadi imah teh apa sautak-sautik nyeri sirah berat sabolah mereka ditanya teh mama jedol mama teh keur lieur mikiran duit atuh indung teh pasieun indung keur kitu nyampeurkeun ka bapana jampe bapak teh keur lieur mikiran duit eta budak dipapegahan duit teu isuk duit teu urang duit teu sore mata budakna teh jaga lamun jadi ustad boki duit ustadna teh eta budakna teh geus gedena teh jadi lurah boki duit kitu eueuh sabeureun atawa geus gedena teh budak teh jadi dokter da di papagahanna diomong-omongna duit mata geus kolot lagi jadi dokter beuki saha teh nu papagahanna indung bapakna kade punten abdi mah teu beuki amplop asli teu beuki amplop abdi sok disoekeun we abdi jadi rancage kana gaul sing sumangat lain letoy we lulus kade jadi awak mah kudu capek tingalikeun ka dieu yeuh tingalikeun jing tugas otak mikir tugas diwir dikir tugas hate ikhlas tugas awak capek ayo siap hafal tugas otak mikir tugas diwir dikir tugas hate ikhlas itu dari mana tugas hate ikhlas tugas awak capek eta aya menang barokah yo Akos bari lagi rizki hari dagang henteu, beburuh henteu, ngajar henteu memang rek kubrak we duitnya sakarung di langit da sieun manten burak na kudu nyareat, kudu daek cap tingalikeun ka dieu tugas otak ari mikir asana kumaha mikir kumaha mun mikir biar itu berarti urang teh salillah hidup teh kudu loba lillahi ta'ala yeuh kudu loba lieur astagfirullahaladzim cenah pajakeun teh di dieu kudu loba lieur paingan loba jelema nu kukuringan kita tadi teh da kudu lieur ya tingalikeun aing nu gelo boga otak nya anyakeun gelo mah babari sebenarnya gak jawab nih Bang Tarik boga ya Allah katuh gak jawab cenah aing oge boga otak boga geuning cenah eta seserian we sok teu kabeli baju ge sugan sedih malah mah tingalikeun di sisi jalan nu gelo mah teu kabeli sabun boro-boro baju da mani ge teh iraha teu eta teu kabeli sabun teu kabeli sampo sugan lewe henteu seuri geus eta mah
kurang masuk sedih kurang sebabnya otaknya berfungsi ayo kurang ada cager boga otak jadi kudu liur matakan kudu daek ngaji bisi etak otak dicokot deui ku Gusti Allah ayo siap pemberian pembagian hidung kurang teh teu kabagean teu para regek tuh katingali tugas otak tugas bibir ngahuap sebut dahar we terus dahar kurang mah dahar oge ieu can reak bari ngomong teh geuningan ieu ngopepang nyakot deui sup eta kantong cek ka mana bae bari ngocrat tetap nabejaan lamun hajat nu diundang teh lah nini lah ribut ini budak mora teh budak mora mah cicing nyokot sate ge hiji nu urang hiji tuluy buka deui HP teh bari ngontung teh lain ngechat teh ngontung eta teh lain chatting eta teh HP teh dibawa teh ngarah gaya we da pulsa mah eueuhan pelong yang bagong ulu kali sayuran cokot deui buka teh patlot teh udak sup tuluy dahar deui ulu tiung nyengsot ay ibu-ibu mah rek nyengsol ge bae penting mah ngahuap keling deui nu kahiji be balageun kana ibadah nu kadua sing asaktina ilmu nu katilu rancage kana gawe jadi kudu daekan yang ieu mah dititah teh neng kakak teteh geura ibak mamah ge can ibak kalau kowe tiktokan ieu cicing maneh teh ekor ngaji teh masuk ngagawu ilmu ieu diomongeun ari maneh atau kalau mereka sabelah atau dik atau balik deh luka opat hayang berapa kali benangkeun kabehanana ini balageun ibadah dua asak ilmu tilu rancage kana gawe opat luka opat nang teh omean diri lain ngome batur urang mah ditinggal teh kapulangan batur riweuh si etanya geus dibikin wae motorna bobo nunjuk teu nyaho kade ulah sok nonton batu ulah sok kepo haram teh der ningalikeun aya imah der kantong teh muka urang teh ngaliwat baru kieu di jero imah aya saha aya naon aya semas ya di imah eta teu manjang gua ieu yang da ditinggal imah da goreng hidung naon jeung mikiran batur itu batur meuli parabola urang meuli parame dari ieu kabeuy mendingan kene ngomean di diri lain ngomean batur lain punten mah diri sorangan ieu mah tumun sing mikir tingali batur mah sokana geus ganti deui sok itu biasana ibu-ibu kan sok itu teh tuh tingali si anu mah mobilna geus ganti yang can pernah manggih nu kieu mah tuh tetangga sabelah mah geus nambah deui pamajikanna teh teh pernah kadenge kitu mah balikan deui baro hiji b 2 a 3 r 4 o 5 k 5 k teh singkatan tina kasaluhureun ngahargaan kasahandapun mikanya kasaluhureun kasahandapun mikanya jadi kasaluhureun teh sopan gitu lain disaruakeun bahasa teh kasaluhureun jeung kasahandapun teh budak ayeuna tara-tara gitu ngajina mah katalah rek suratna ayat sabaraha jeung sabaraha lain mah lolobana takbir bae ari lebah sopan teh nyaho kade kudu dipapagahan eta teh abdi mah ngalaman baheula ieu mah baheula ai dahar teh baheula mah abdi ieu can dimimitian ku bapa mah nu dahar nu nyeuk sangu teu meunang ngahuap sakumaha lapar teh keur dahar baheula mah meureun
dari jebron mau dahar ngomong kudu jempe we cicing we keur ngarariung oge. Oge sakali mangsa teh katingali da ku abdi teh ya cak-cak meureun mula sebeuteung meureun modal. Kana eta teh kanangeun kacang teh. Urang teh ngabejaan. Da cicing we eta dahar kudu we aya cicing bedas ieu. Anak teh bapak teh dikucek teh dikucek. Urang teh rek ngomong cepet. Uloy bae tuang sarerea ngadua gitu. Ari geus beres ngaduang geus beres dahar we kitu. Dar we urang bapak-bapak tadi teh aya cak-cak. Nah tuh maneh lain ngomong acek bapak. Tuang ulah ngomong. Ayo nu madahan ge cilincing cah nu dibawa keluar, nu dibawa ka mana. Kalau baheula mah ada ngawarahna teh. Batak tingalikeun berkah kalau baheula mah. Dahar ukur sampo, dahar ukur naon tapi anak-anakna nu jadi ajaman, nu jadi anu, bahkan bisa ngawariskeun tanah. Kalau baheula mah tingalikeun. Kolot ayeuna boro-boro kali ngawariskeun hutang ayeuna. Sabab teu barokah teh malah ayeuna mah cirina geus dibalik sok tingalikeun. Baheula mah di mana-mana ngaran beurit pasti sieun ku kucing. Ayeuna mah dibalik ka kucing sieun ku beurit. Sok tingalikeun gede mana beuteung beurit jeung beuteung kucing ayeuna. Beuteung beurit. Naon sababna coba? Da kucingna kalaparan urang mah jor aya ngeong naon atuh. Lain dibere mah asin saeutik gamal beak sakilo moal. Kalau kau dialungkeun kucing teh. Matak nu gara rembut teh beurit. Dadahareun teh tara kadahar kabeh pan. Kapung-kapung mah sok aya nu kieu kakaren lebaran ge aya keneh teteh. Hasung mitungdungna teh bikeun melung kapun nuang saha beurit matak nu barokah teh. Ih minta-minta. Gitu. Matak kudu ngahargaan ka saluhureun kudu ngahargaan ka sahandapun kudu mikanya gitu kade matak papagahan ge sing bener kolot baheula mah dina ieu we dina naon teh dina nyanguna dina masakna teu boleh sholawat kolot baheula keur nabian pan bari marhaba hafidul ilah bari kieu teh dengan masak make sholawat tentu. Kalau baheula mah ari ayeuna mah lain. Rindu siapa? Rindu salaki batur. Amin. Ibu hajah kenten ibu batur teh. Bernyanyi dicai bari mah wadah. Sayang siapa? Sayang salaki batur. Minta ibu. Si batur. Aya da jeung mana teh aya da bikin nyaho da. Dan video mah tidak benar kamu rabai lah. Ulang hiji be balageun kana ibadah nu kadua sing asaktina ilmu nu katilu rancage kana nu kaopat omean diri lain omean batur omean diri tuluy ka kasaluhureun ngahormat hargaan. Oh sami kene kan ngahargaan teh maksudna sopan lain ulah lain saluhureun hormat gerak gitu kudu ngahargaan ka sahandapun kudunya nyaah kade sing nyaah ka bisi di dia aya nu ngawuruk barudak ulah gampang ngaral ieu teh budak ayeuna mah da kitu geuningan contohkeun ihdinas siratal mustaqim contohkeun ihdinas siratal mustaqim contohkeun ari mana budak saha gitu urusan wae gitu jadi ustaz teh pan aya kitu ulah kitu ya justru sing bersyukur lamun murid belet mun murid bodoh coba lamun murid langsung paralinter da usah atuh urang jadi ustaz teh rek ajar saha teh gitu aya sote anu pintar pedah aya anu bodoh aya sote anu beunghar pedah aya anu teu tak kitu tak ulah ari kitu ieu nu miskin teh ih bingung keur si eta ih ulah kitu manehna ka aku beunghar teh pedah aya si Intan ya tangan bolak-balik
perlu daek salau lawatan perhatikan deui ieu na naonana katuanganana ngaran barudak teh pinter ieu lain ieu mah deungeun sangu teh budak teh no we hiji no boga budak opat no hiji nepi ka dikitu-kitu kuningan nepi ka jadi gede bari jeung ipis Gusti nu agung bari jeung uyahna teh teu kagok geuningan bari jeung inungna teh ngagorengna teh can mani kitu geuningan bari jeung emplung gejlok we kabeneran cenah rese uyah teh keun bae karena papa maneh apet cenah kitu ya Allah rek di mana boga budak mani ngomongkeun urang kasep wae betul banyak tuh kasep sebenarnya kok ada lalaki bari lagi tuh boga urang kalalaki berikan deui barokah balagur kana ibadah sing asa ilmu rancage gawe omean beli nona cenah kasaluhurun nah hormat hargaan atuh nah hargaan kasahana pun tuluy naon teh sing apik dina ilmu naon cenah salah sing apik dina hukum sing apik dina hukum lain ieu teu meunang saya gapleh teh haram eta teh Pana ya nih begitu Pak Haji mapagahan di masjid di madrasah kade teu meunang gapleh Pak Haji itu ayo putra Pak Haji nu juga gapleh di itu di pos ronda meunang eleh meunang alhamdulillah eta ieu jadi sing apik hukum teh jang sarerea gitu kade sok loba nu teu apik lebah dieu mah manya ustad narikun berarti itu ikhlas ari ustad ditah ikhlas ari manehna teh daek ikhlas kudu sarerea ikhlas mah begitu sing apik dina hukum nu ulah nu meunang sok engkep teh di dieu tingalikeun kade ulah gopleh sok geus riweuh ka dituna teh minantu jeung mitoha rasokder balak genep cek minantuna teh hakan bah betul mitoha ditahlakan kartu atuh dibalas ku mitoha teh lobok jang jadi gitu ya Allah kan geus sekarang ieu atuh eta teh teu asihan teu asuhan kitu kade di HP komo ayeuna keur usum dibentur-benturkeun tingalikeun kamari karek beres tah milih Prabowo jeung Anies riweuh pan tapi keadilan cuk tepatnya dan no hiji memilih Anies no hiji Prabowo nomor 2 nomor hiji amar we ka warung ada tadi bare ku Prabowo tadi Anies bener abi mana geuning teu betah kamari teu usum pemilu ayeuna deui dibentur-bentur NU jeung NU Muhammadiyah jeung Muhammadiyah Persis jeung Persis parasea geuningan gawena teh ayeuna Nuriyah Rasul jeung Nuriyah Rasul kan urang mah ulah ilu-iluan wah sakedeng deui kade pilkada tah beda-beda pilihan pek wae ulah teh jadi masalah grup adroh nepi ka bubar pokoknya masuk bubar teh biasa teh parabut awewe biasana mah sok aku da urang we pernah halaman kade abi baheula keur pangajian nepikeun ka Ustaz Prabowo nya Prabowo aing mah lain Prabowo Yayan aing mah geuleuh atuh Prabowo wae joknya kok geus eta utami teh pecah wae jadi mitoha teh geura Yayan Ahmad Fadli abdi mah ye bisi teh nyaho nami abdi Yayan Ahmad Fadli asli ti Cileunyi boga istri hiji anak 2 namanya rek hayo wae hiji jenis kelamin can ganti-ganti di bawah laki goloh atuh da iki jak nikah bari we ganti ngaran batu we setan nah imai saroh terakhir hak barokah teh naon cenah hak teh hiruk bagja di dunya nepi ka akhirat itu yang barokah teh sing goreng geuning teu jauh tina ibadah sing goreng teu jauh tina bageran sedekah gitu kalau baheula mah bisa sedekahna teh kunaon tuh kumelak tangkal buah pan nuangna mah saha we kalau baheula mah sedekahna teh ku sirah cai
mata air lebih ke 3 RW merani didinya aja nama pan kudu mayar nya mata tinggal di mana-mana cai teh saat atau dari jadwalan dari sini begitu dijual ke aqua mata aqua mungkin hari urang semali pak dekat tingali atau dan utara burung udah bener kayak gitu ayo sekali beli iyo skincare jom pelembab jeung pemutih geuningan krim malam krim siang sok pahih urang krim malam dipakai siang itu krim siang dipakai malam atuh yang beki bodas kalah beki gonong ya Allah ya Rabbi padahal cukup kudu tadi teh urang masing bisa nempat-nempat ieu lain kudu wedak nu kudu kandel ieu urang mah marah main daek senyum saluhun hargaan sahangapun bikanya dah geulis atuh katempona ge aing murah senyum ieu mah kajun wedak ieu kajun make skincare ari samutut mamanyun dah yang nalakun atuh ieu mah sakalina dititah ku salaki ieu ku salaki mah kopi tuh ditinyukeun mah ditinyu bari amok teh segoblok babalamun cerita diladenan mah diladenan ngan bari ambak teh tungtungna teh nu kuduna diasupkeun gula bodas dan kalah kauyah atuh dipagihkeun teh ka salaki teh mangga juragan atuh nyeri hate salaki teh teu kira ngomong mah saeutik juragan da peurih atuh nu tadina hayang ngopi teh teu tulus atuh nini aki nu geus maot ge jadi kababawa aki sia nu kitu teh mah tuh gara-gara tara daek pikir ieu gara-gara tara daek ngaji begitu aya kitu aya lah katingali api-api HS da jelema teh sok bingung sorry can beres eta mah menang 3 minggu we mah kitu we bari jeung tungkul teh ke masalah usah saha ya Allah ya Rabbi yo nabi mah nyaahan kana kumaha oge ka pamajikan mesra nabi istri keur dipayun gobok ditangkep lain dikegel ditangkep dipeluk tuluy bae diangkat kadieuna teh dipeluk di naon ngaranna teh dilahun istri teh mesra bebek kitu tah dan we dilahun dina lahunan istri teh urang masuk digitukeun ku salaki ngaku nabi ayeuna dilahun ieu mesra ku salaki teh dar teh pan ditanya ku sahabat nah ya Rasul aya padilahna kan tenan ceuk Rasul teh naon sababna sabab lamun urang daek kamanja istri lamun urang daek malahun istri mangka saberat awak istri dosa urang dihampura ku Gusti Allah batak lamun geus kitu balik ti dieu teh nyawa salaki tara ngaji matara salat kudu we diukan komo salaki begang mah pagawean HS wae diukan beueur raketak insya Allah kararotong awakna teh saya mah mulai dibayangkeun insya Allah gak isukna teh langsung ngomong ya pamajikan aing jadi edan balik kuliah ya nabi mah mesra aing urang mah rajeun mesra jeung salaki teh patungtun-tungtun ari jalan-jalan ka jatos ari ka mall nah eta sinarieun pamajikan make dituntun bahaya teh dituntun mah nawar can kitu ai suka teh mesra ya Allah Nabi mah deui teu isinan Nabi mah bila mana gelas ya kieu sakokop saingkong ieu jeung bojo teh jeung istri teh istri pan Siti Sayyidah Aisyah teh sungguh sweet Nabi mencintamu bila minum Nabi di bekas bibirmu pan kitu cek lagu lagi nyaho da si eta mah nyahona nu tadi teh dengan rindu sana kibatur nyaho lagu Aisyah si eta dar eut Nabi teh diasongkeun da teu kudu digilir-gilir Nabi mah komo dielak ku sorban mah eut teh di dinya itu salaki urang gitu tara mah urang ngaliweuh bapak-bapak ieu lebar jambu da mamah mah geus eungap toko pesok sopa naon rabies murah setan jadi ngompol setan
lumayan banyak kusuri mah poho we kana hutang teh kayak paling video mah liur ibu-ibu mah gitu teh sebenarnya mah lugu di dieu mah jigana kade datang ka imah pada galak teh ulah sama gaya ada di mana teh daya sok mata tingali lalaki rata-rata bararegang atuh lupa ibu-ibu ada iya heuh mah lain-lain ieu lah abi caritana di dieu gagah sorban panjang tinggalikeun janggot panjang dan datang ka imah lain nya ge di panggung mau balik ka imah mah ucing aing di luar kawas bayawak buaya dah di jero imah mah cak-cak atuh pernah sekali mangsa abi ceramah timbangan hari teh poho deui da pamajikan teh keueuh teu percaya pajarkeun teh ulin karanda pedah naon biasana ceramah balik teh sok mawa kardus ayeuna mah henteu kita kade lamun balik video dan urang tadi bahanan berarti kita pasea ka aing teh pula gua sahuro ya tak mah bisa pajarkeun ustaz bangsat teh aing mah dan ibu-ibu mah memang gitu bukan lalakon ibu-ibu mah sok riting kanan belok kiri pan dia ibu-ibu lares-laresnya ada bukan lalakon atau ibu-ibu mah bener gak cok tinggali ieu naon ngaranna tuh bibir ibi cok benernya lupa kahana ieu nu dekok nu dosol naon ngaranna tuh bujal lah tukangna naon ngaranna bujur tuh ibu mangjur lupa kahana bentur naon ngaranna bipis aja tuh ibi deui wae eueuh mah eueuh aki tak bukan lalakon ibu cok dina leungeun ibu jari bapak jari komo aki jari mata geus bila mana urusan jeung ibu-ibu muhunkeun we itu daripada kamu meunang atuh ngomong jeung ibu-ibu mah muhun we gitu ibu-ibu mereka bolak-balik kerek seuri cakak-cakakeun bae ka ibu-ibu gitu tuh rek balik oge kan itu kan bae ibu-ibu rek sarewai keur ngajikon tong dicarek ka ibu tak gitu malah ngadagangkeun salaki teh saha atuh digelodok batur da ibu teu tak kitu nomeakeun duit salaki teh saha pan ibu pajarkeun teh da ieu murang kali hoyong jajan padahal mah indungna ai orok apal di mana jajan sok tadi eta pan budak orok heuh nah jeung jajan cimol atuh sok gerak anu dikieu teh kitu nya orok teh kalau kitu indungna dan ayah reak jadi ayah reak sama ayah reak udah mungkin pajaknya ini murang kali orang nonton reak jadi mah indungna ai orok di mananya horeak belaan oh di urang budak-budakna nu viral wae atuh oh kali madrasah di dia sareng nepi ngaji teh ngadenge cenah itu di masjid cenah ayeuna teh nu kerame teh naon cenah AJR cenah nya oh aljabar geus ganti ya suka AJR ini mah dan lebih kan nyewa angkot healing jangan menjatuh ke stres ayo nyusuh weh ayo kan ibu-ibu mah isuk ngurus budak eta lamun voting nyieun nyiun bubur iya nyiun budak eta rupun budak leutik ieu bukan itu healing cari tanda teh kuduna naik angkot terus lebih kali itu teh lain sholat di masjid di kalahkan kita nih astagfirullah ayada belum mana teh ayada dan yang HP dah ayada udah dasuri lagi dah calangap dah ayada nyaho aing oge lah healing gawe teh stres healing kayak geus balik ka imah haling dan kita beak dipake healing jadi we haling tina healing jadi betul tina healing jadi betul eta teh pedah hirupna teu barokah mah seutik mah loba nyesa kitu barokah itu ada tos wengi deui jeung katingali dina kiceupna ge kiceuk geus teu ikhlas ngajina teh jadi sate barokah jadi sate pahala lamun ikhlas pan ieu mah geus atuh nyanan kemis atuh diceupeuna teh jeung apalah na jero hate na mah meni buluh eta usah ku kadua cenah kasep teh henteu meni lila teuing jeung kitu pasti teh da ngomongkeun balus kene usah buka hiji dah belum kasep pasti teh da bener dah sok aku lah kayak gitu
da sok aya teh do kitu fotonya nu kamarinya panu ditanya teh pengajian teh rame teu lain naon hasilna rame teu kitu rata-rata kalau ngomongkeun ustad teh diakui teh rada ngaji ini di ansame ku aing mah ayeuna keneh tangkah sakitunya mungkin baik lah, abimar di sekaligus tuh jangan pukul di orang deui ngos lah da imam apa kecelakaan gitu karena sani teh pun lanjut di dieu teh lanjut abdi saburu saelmu gitu kan pernah papanggih geus gede gitu papanggihna ge di dieu we gitu kayak gitu mudah-mudahan sing aya barokahna sadayana sing barokah anu jomblo sing buru-buru grapanggih jeung jodona ini mah tong ngilu amin kita pakai anu orang kamana bae teh urang mah ngadoakeun teh nu ngora ini mah geus ribu atulah amin amin lagi pangtarikna amin bari nage ieu lamun ngadu amat teh cukup amin mun bari usuk komo bari leweh mah inget kana dosa tok ajaran bisi hese leweh ieu ketrekan budak umatnya engke peuting naon mah rek ngadua gitu kumaha kitu heueuh mah engke ngaduana teh suku rek disamujarkeun kumaha cablokeun pantok nyaha leweh kabeh oge kitu kan mah ya Allah cek malaikat aing moal katipu mane ngaleweh setepedah cokor kapepet pantok emang malaikat bisa dibobodo esak jadi kalau waliur itu kadang-kadang jadi kalau di Bogor ya ini kakak kemana gitu nah jadi judul nama mudah-mudahan sadayana sing barokah